Geus sabaraha lila dumuk deket pasar teh. Tos lami Pak, kirang langkung 6 tahunan. Geuning lami oge, asli sepuh oge urang dinya. Kumaha, betah teu? Sanes Pak, pun biang sareng pun Bapak kawit ti mah ti Tasikmalaya. Salaresna mah kirang betah abdi teh. Atmaja mah betah keneh di bumi nu ti payun, nu ayeuna dieusian ku bibi. Naha atuh beut pindah. Da mengontrak di caket pasar mah kaleresan pun Bapak dialihkeun damelna. Cenah upami ti rorompok langsung mah tebih teuing. Sering telat ditambih macet wae Pak. Kunaon pangna Atmaja teu betah teh? Caket pasar mah gandeng wae, sareng teu kiat bau tinu runtah. Sakapeung mah bauna dugi ka dapur. Atuh nuju masak oge maneh hihiliwiran, matak lieur Pak. Pedah bau wungkul? Sanes Pak, seueur laleur nu matak inggis teh. Sababaraha dinten nu kalangkung mah 8 jalmi katarajang diare. Kawasna mah tina tumpukan runtah. Sumuhun rupina, padahal unggal dinten oge petugas ti dinas kabersihan sok ngabersihan. Nanging meuni teu bersih, kotor deui. Ari runtahna pan sok disimpen tina tempat anu katutup. Mudah-mudahan we teu mawa bibit panyakit, khususna mah ka kulawarga Atmaja.